Alamun hayang ngadot domba eta jiga saharina kedah dipasihan sabaraha liter si domba teh. Tah gas eta mah tergantung ayana susunya. Lamun misalkan ke urang ayeuna dipasihan 1,5 liter, 2 liter saharina mangga eta mah nya. Ari ieu mah non lah. Cara abi masihan ka domba anu dikukutna ku abi nya. Tah jadi kieu nya guys ya. Tah jadi abi mah sehari teh sok dipasihanna 1 liter nya. Jadi enjing-enjing 1,5 liter, tangke sore 1,5 liter. Terus cara masihkeun oge si 1,5 liter teh langsung dipasihkeun sadayana nya. Jadi misal takos ieu nya, ieu teh kan sore-sore jam 4-an gitu lah. Tako abi teh ieu teh di pasien teh 1,5 liter padahal teu disadayana nya, teu sadayana diseepkeun gitu lah. Jadi disesakeun tah. Terus engke sesana iraha tuh diparegkeunna. Tah jadi abi mah mun sesana teh engke diparegkeunna teh terus magrib atau jam 5-an gitu lah. Keun we eta masih sawargeuna heula kira mun tos wargeun mah nya diantepkeun heula kitu tah. Kira mun aya misalkeun aya sesa, tah ku abi ke dipasihkeun deui antara magriban gitulah pokona mah.